Para kanca DSK diantos pangrojongna kanggo nanjurna channel Radio DSK FM Official. Hatur nuhun. Sirawing nitis, sirawing nitis. Sirawing nitis. Dongeng Sunda Roman Silat nu ngajujut lagu mapai rundayan carita kahirupan turunan Jawara Kakoncara jujulukna Sirawing. Kiwari Sirawing nitis. Lambaran lalakon kahirupan anak Jawara Kahot nu tandang makalangan taya karingrang neruskeun tapak lacak menjadi bapa tutulung ke batur tatalang kasasama demi ngahontal cita-cita nu sayakti. Sirawing nitis. RMG Network midangkeun serial dongeng Sunda Sirawing nitis. Sirawing nitis. Pasir nulung kawin taya jaman bisa disorang gunungna ngajegir tepat tilur manuk mapalang caang ngaberang. Sirawing nitis. Naskah Yasana Yat R. Panutur catur Mang Inoy. Pangreka Sora Dery Sanjaya. Pangreka musik Rendika MG. Pangjejer gawe Dewi Miranti. Produser aja Gita Noviana. Produksi RMG Record. Para kanca sadaya nyanggakeun Sirawing nitis. Sirawing nitis. Duta Suara Karawang 103,2 Saraswati ningali kana eta kanyataan katingali paromana hegar nandakeun hate anu tenang. Ngareret ka Sirawing anu jadi salakina terus nyarita. Hebat kan? Ayo manganti tetela geningan mampu ngungkulan lawan. Kan, rek kumaha amun geus kitu laras anting tindakan anaknya. Nya ari laras anting mah katingalina tinggal kumaha si Topeng Majid geranya ke Bandungan. Bakal aya perubahan anu di luar dugaan tempokeun geraya. Ayo manganti anu geus menang angin bisa jadi kawalahan ke gara tempokeunnya. Napat bisa gitu Kang Rawing? Pan jelas ayo manganti aya di pihak anu unggul cek abdi mah. Nu matak cek akang oge ayeuna mah geus lain daras anting. Tapi si Topeng Majid nu matak urang Bandungan ke geranya. Harita laras anting ngarasakeun ayana geteran anu aneh. Eta geteran teh nyaliara ka sakujur badana. Teu beda ti geteran setrum. Anu saterusna
Laras anting ngarasakeun awakna jadi harampang, netep kanu jadi lawan bari terus nyarita. Maneh memang hebat, ayo manganti. Tapi ngan ukur sama sakitu eta kahebatan teh, ha? Urang teruskan tarung ieu sadala. Untuk loba carita Laras anting. Lamun memang masih kena ngarasa penasaran jeung aya kawani, kuring bakal ngalayanan karena karap jeung kayang anjeun. Ada siap. Laras anting maju deui narajang, manehna bisa ngarasakeun ayana parobahan dina gerakan jeung tanagana. Ayu manganti ayeuna mah ngaranjuk kaget lain di kieuna. Sabab kaayaan Laras anting bener-bener robah, lain baik kacepetan gerak panarajangna. Tapi kekuatan tanaga lapisanana jadi lebih kuat. Sabab waktu bantro kekuatan ngaliwatan leungeun masing-masing, harita ayu manganti ngabangkieun mundur ka tukang kadorongku kekuatan tanaga nu jadi lawan. Ceun colak suk. Bangkieu dalideung. Jadi ayu manganti ayeuna mah anu ngagero kaget aja nyeri. Ayu manganti gancang mancukeun deui tangtunganana, ngatur napasna bari neuteup kanu jadi lawan sarta ngupat dina jero hatena. Aneh. Kayaan Laras anting jadi robah dadakan seperti kieu nya. Tenagana jadi lebih kuat, kecepatan gerakna jadi lebih hebat. Padahal tadi jelas aya di pihak anu lemah, aing aya di pihak anu menang angin. Nyaan, teka arti ya. Laras anting seri sinis ngarasa dirina ayeuna menang angin. Kadenge harita manehna nyarita ditujukeun ka ayu manganti. Ngan ukur sakitu geuningan kekuatan jeung ilmu maneh teh ayu manganti. Lamun memang maneh wani pikeun teruskeun lumakuna ieu tarung, coba sia urang teruskeun ieu tarung. Ayu manganti sayaga diri bari masih kene dina kaayaan bingung jeung kaget ku parobahan anu jadi lawan. Saraswati anu milu ngabandungan kana eta kajadian jadi milu kaget jeung salempang. Terus ngareret ka si Rawing bari nyarita. Geuningan nya be, ayu manganti ayeuna mah Kang anu jadi kadese Kang. Nah anehnya, bet jadi robah kitu nya Laras anting. Ente bisa diantepkeun ya mah Kang. Ayo manganti kudu ditulungan Kang. Cek Akang oge bagian ayu manganti anu bakal kaget jeung bingung. Keun, henteu kudu wakanembongkeun heula diri Saraswati. Akang ngahajar rek nguji ka si Topeng Mayit ye. Cicing lanan henteu kudu waka kaluar nembongkeun dirinya. Urang bandungan kajadian anu satarusna nya. Si Rawing dina waktu harita museurkeun paneteupna kalebah ayu manganti saperti halna si Topeng Mayit anu terus museurkeun paneteupna kalebah Laras anting. Laras anting anu geus ngarasa meunang angin harita maju deui narajang kanu jadi lawan. Narajang anu dilakukeunana memang aya anu ngabarengan nyata ilmu jeung kekuatan si Topeng Mayit anu dipentangkeun ngaliwatan kekuatan batin. Ayu manganti anu tadina kadese teter kuno jadi lawan ngarasakeun ayana geteran aneh kana sakujur badana. Kejadian seterusnya Ayu manganti ngarasakeun keanehan anu karandapan ku dirina. Lain baik gerakan bisa lebih cepat jeung awakna jadi harampang. Malah tamagana oge jadi lebih kuat dikelipat batang dina keur kaayaan biasa.
mangsa bantrokan kekuatan tenaga lapisan ngaliwatan leungeun masing-masing. Ayu Manganti jeung Laras Anting pada melunur ka tukang, tutas duanana tetela aya dina kaseimbangan boh dina kekuatan panarajang kitu deui dina kacepetan gerakna. Dalideug. Ayu Manganti jeung Laras Anting pada melunur ka tukang, gancang duanana malancuhkeun deui tangtunganana masing-masing. Dua tetepan bantro bari pada ngahegak ngatur napasna. Duta Suara Karawang 103,2. Si Topeng Mayit katingali muterkeun paneuteupeuna ka sabudeureun eta patempatan. Manehna bangun anu geus nganyahoankeun yen kaayaan Ayu Manganti pangna bisa ngimbangan lawan lantaran aya anu ngabantu. Waktu Ayu Manganti jeung Laras Anting pada maju deui narajang neruskeun tarung, harita si Topeng Mayit ngagero. Sorana anu dibarengan ku kakuatan tenaga lapisan ngandung pangaruh anu hebat. Sabab Ayu Manganti jeung Laras Anting pada ngeureunkeun gerakanana. Aradela, tarungna ada. Sorak, cing. Ngan sakilat, si Topeng Mayit ngajoralat luncat tina diukna dina luhur batu gede teh. Mancuh dina tangtunganana neuteup kalebah tempat nyumputna si Rawing jeung Saraswati siga anu geus mastikeun di lebah dinya aya jelema. Untuk kudu make nyemputkeun diri. Lamun memang boga karep jeung ngabantu ka Ayu Manganti leuwih hade kaluar ngatarakeun maneh. Sarajan nyumput ku dewek bisa kanyahoan. Ayo kaluar manehna mungkeun diri. Si Rawing dina waktu harita ngareret ka Saraswati anu jadi pamajikanana. Nyerenge seuri bari terus nyarita. Ayeuna urang kakara kaluar ye Saraswati sabab nyumput terus oge eueuh hartina lantaran geus kanyahoan ku si Topeng Mayit. Nyata si Topeng Mayit memang seukeut ye sagala halna. Hayu urang tepugan ayeuna mah nya si Topeng Mayit. Dina lengka-lengka suku anu tenang, si Rawing bareng jeung Saraswati kaluar tina panyumputanana, terus datang nyamperkeun ka lebah si Topeng Mayit. Ningali kadatangan si Rawing jeung Saraswati, Ayu Manganti ngarasa bungah anu lain di kieuna, jadi sadar ayeuna mah yen tadi anu geus ngabantu ka dirina anu akhirna mampu ngimbangan kakuatan Laras Anting tetela pastina oge si Rawing. Saraswati mah harita ngadeuketan ka Ayu Manganti, sedengkeun si Rawing terus ngalengkah maju ka hareupeun si Topeng Mayit. Dua tetepan bantrok, dua tetepan anu pada ngandung simak pangabaran anu pada kuat. Teu lila si Topeng Mayit terus nyarita tumanya ka si Rawing. Sandikang kumawani jeung ngabantu ka si Ayu Manganti anu keur urusan jeung pamajikan kula. Coba jelaskeun saha andika nu sabenerna. Nya pasti Ayu Manganti dibantu ku kuring. Sabab Laras Anting oge apanan dibantu ku didinya, Lin. Kuring nu katelah mah si Rawing teh, Lur. Lain hayang panggih jeung si Rawing teh. Si Topeng Mayit kawilang kaget oge. Sabab teu nyangka bakal panggih didinya jeung jalma anu ngaran si Rawing anu keur diteteangan ku manehna. Tapi kakaget si Topeng Mayit teu lila. Kadenge harita manehna nyarita, "Bage Rawing, bagja urang ditepungkeun di dieu dina waktu ayeuna. Andika sakuduna geus nyaho, kula si Topeng Mayit anu bakal ngawasa dunya kajawaraan. Salaku jago anu geus boga ngaran, andika sakuduna geus nyaho ka diri kula. Memang geus lila, kula hayang panggih jeung Andika Rawing." Laras Anting anu ngarasa gede hate jeung boga kayakinan kasalakina harita milu nyarita. Rawing, sanajan Andika memang hebat cek batur, tapi kangaranan ngaganggu aja ngahalang-halang karena setiap tindakan anu dilakukan ku anggota paguron Topeng Laras
Ngandung harti Andika sakulawarga hayang tumperuda Sirawing. Sikap ejeng caritaan si Rawing tetep tenang. Eueuh tanda-tanda ambek ningali sikap ejeng ngadenge caritaan Laras Anting ejeng si Topeng Mayit dina waktu harita. Nya ari kuring mah lain ngaganggu. Eta jelema mah kumaha pagawean. Lamun embung diganggu atau ulah sok ngaganggu ka batur. Nya ari pagawean sok ngaganggu ka batur mah pastina oge diganggu ku batur. Ayeuna bisa ditepungkeun ya ejeng anu rek ngawas sadunya kajawaraan. Bungah anu lain di kieu na keur kuring mah ya. Si Topeng Mayit neuteup ka si Rawing teu lila nyarita deui. Rawing, demi keselamatan Andika sakulawarga, kula menta Andika ulah rek ngahalang-halang karena setiap tindakan anu dilakukan ku anak buah kula. Sabab kula moarek ngarugikeun diri Andika deuleu. Cek kuring mah kieu yeuh Topeng Mayit. Lamun mung dirugikeun ku batur ulah sok ngarugikeun baturnya. Kumaha pepelakan jelema mah. Sabab setiap tindak laku kejahatan atau kadoliman memang wajib diperangan. Naon sababna? Sabab bakal ngaruksak karena keamanan, ngaruksak karena ketentreman, ejeng karaharjaan masyarakat turahaya. Atuh kejahatan teu diperangan mah dunya teh tereh ancur meureunam. Laras Anting beki gemes ningali sikap ejeng ngadenge caritaan si Rawing anu saperti kitu, saperti mapagahan kanu jadi salakina. Ieu jelema geus teu kudu diajakan loba carita Kang. Si Rawing jeung kulawargana kudu ditumpurudeskeun Kang. Sabab moal we jadi panghalang keur pihak urang. Kancang dinak jelema anu kieu patut mah Kang. Si Topeng Mayit kadenge nyarita deui ditujukeun ka si Rawing. Rawing, mun kitu mah Andika teu beunang di omongan, teu beunang di sabaran. Wani ganggu ka pihak kula ngandung harti, Andika geus aya gapikeun narima kana akibatna. Geura saya ka diri Rawing, pikeun ijen jajaten jeung kula. Si Topeng Mayit langsung dina waktu harita nangtukeun sikepna nangtang ijen jajaten ka si Rawing. Ditangtang ijen jajaten ku si Topeng Mayit. Si Rawing nyerenge seuri bari terus nyarita. Nya ari kekehayang ijen mah neangan picapeun ejeng pikanyerieun. Ari keur kuring mah teu nanaon sanajan bari ejeng teu niat hayang tarung oge nya. Kumaha nu ngajak ari kuring mah diajak dahar hayu, diajak tarung hayu. Ngan ari ngeunahna mah mending keneh dahar puguh gaya meunana. Lain lukdek ngadu tanaga. Henteu kudu loba carita Rawing. Coba buktikan ayeuna kehebatan Andika. Kula hayang nyaho nepikeun ka mana kehebatan Andika Rawing. Nya ari kekeh kitu mah teu nanaon. Ngan saha anu ngajak eta kudu anu ngamimitian nya. Kita suara Karawang 103,2 FM. Laras Anting kitu deui Saraswati jeung Ayu Manganti pada malunur ka tukang waktu ningali si Rawing ejeng si Topeng Mayit pada ngalengkakeun sukuna maju ka hareup pikeun ijen jajaten. Si Topeng Mayit anu harita ngamimitian muka panarajangna. Gerakanana cepet na keranan. Si Rawing gancang ngimbangan kecepatan gerakan nu jadi lawan. Datangna panarajang si Topeng Mayit anu cepet sarua jeung cepet naleungeun si Rawing anu nakis datangna panarajang lawan. Bantokan kekuatan tenaga lapisan ngaliwatan leungeun masing-masing geus teu bisa dihalangan deui.
Dalide. Si Rawing jeung si Topeng Majid sarua pada melunur ka tukang balukar tina eta bantrokan. Lumangsungna bantrokan kakuatan tanaga lapisan memang ngagetkeun duanana. Kejadian satarusna memang ngagetkeun Saraswati sabab kacepetan gerak si Topeng Majid teu bisa diduga ti anggalna. Nyaho-nyaho aju manganti leungeunna sabelah geus ditalikung ka tukang tanpa bisa barontak ngelawan. Tapi kaget deui si Topeng Majid sabab si Rawing oge tetela ngalakukeun tindakan anu sarua ka Laras Anting. Leungeunna ditalikung sabelah ku si Rawing tanpa bisa barontak. Si Rawing nyerenge seuri bari nyarita. Hiji-hiji lu, hiji-hiji. Ari Sugan teh geus moal kieu gubragna yeuh, nalikung awewe. Nalikung deui yeuh kuring yeuh tingali yeuh. Pokona mah kumaha anu ngamimitian kuring mah nya. Si Topeng Majid netep ka si Rawing terus nyarita. Rawing, pikeun mungkas lumakuna tarung izin jajaten di antara urang. Kula boga karep hayang disaksian ku jalma loba utama nama anggota Paguron Topeng Laras. Sabab lamun tarung ukur di dieu rugi keur diri kula. Upama memang kula nepikeun ka eleh jajaten ku Andika, Paguron Topeng Laras ku kula bakal dibubarkeun. Lamun bener Andika jago sajati datang ke Paguron Topeng Laras, urang sakalian bari urang tuker ieu Ayu Manganti jeung Laras Anting pamajikan kula. Hitung-hitung jadi jaminan urang masing-masing. Ingetkeun, kangaranan tarung jago sajati teu kudu sieun kula bakal minta bantuan ti anu jadi anak buah kula. Sabab ieu tarung di antara urang duaan. Isukan daguan kadatanganana. Ya. Ayu Manganti terus dipanggul ngajorarat puncat ngan sakilat si Topeng Majid geus leupas tina teutepan. Saraswati jadi salempangeun hatena ningali kaayaan Ayu Manganti anu dibawa ku si Topeng Majid. Kumaha tukang Rawing? Keningan Ayu Manganti bet kalaka dibawa ku si Topeng Majid. Abi jadi salempang. Ingis Ayu Manganti digunasika Kang. Ingis kumaha onan Kang. Tenang Raswati, tenang. Urang henteu kudu salempang nya. Pokona mah urang oge boga jaminan ieu yeuh Laras Anting. Akang boga kayakinan Ayu Manganti moal digunasika ku si Topeng Majid nya. Sabab ukur dijieun jaminan seperti halna ayeuna yeuh Laras Anting ieu yeuh. Da ku urang oge apanan moal dikukumaha nya. Moal dinaon-naon. Tujuan si Topeng Majid memang hayang izin jajaten sacara jago tulen. Akang percaya karena omonganana kitu tah Saraswati. Tapi moal ke urang malah diperdaya Kang. Datang teh urang ka ditu. Urang kalaka terus dikepung ku anggota Paguron Topeng Laras. Upama nepikeun ka kitu rek kumaha Kang? Cara urang ngungkulan eta kaayaan. Eta anu diselempangkeun ku abdi mah Kang. Henteu kudu boga pikiran nepikeun kalebah dinya Raswati. Sanajan akang kakara tadi panggih jeung si Topeng Majid, tapi dina hal tarung izin jajaten jeung akang manehna memang boga katangtuan anu bisa dipercaya ku urang. Jadi lebah dia yeuh henteu kudu ngarasa salempang atawa leutik hate. Sing percaya ka akangnya dina masalah ieu anu hiji mah moal make kudu jalir janji cidra supaya pikeun si Topeng Majid. Kitu tah Raswati. Tapi abdi tetep salempang Kang. Sebab tarung anu bakal dilakukeun teh pastina oge tutumpuran anu teu mustahil keur si Topeng Majid mah kudu nepikeun ka aya nu korban Kang. Memang jelas kadinya maksudna si Topeng Majid oge. Tarung anu bakal dilakukeun teh kawilang tarung demi kahormatan ajen dirina masing-masing. Sanajan tarohanana geus pasti nyawa. Ngan akang sorangan memang geus sayaga diri. Upamana teh mah nepikeun ka kudu ajal titis tulis akang kudu kitu. Sabab hirup lain menang kahayang, paeh teu beunang dipikambung. Nu mata keur akang mah nya demi ajen diri jeung kahormatan urang ye. Taya deui jalan Raswati. Kajabati kudu nyemponan karap jeung kahayangna si Topeng Majid.
Ngeusnya, ngeus entong terus dipikiran. Kumabehna becek akang mahnya. Laras anting sok sanajan ayeuna dirina jadi babandan dijieun jaminan ku si Rawing. Tapi masih keneh tetep sombong. Kadenge harita laras anting nyarita. Sanajan bener Andika hebat Rawing. Kangaranan adu harapan ngalawan salaki kuring. Nyatana si Topeng Mayit. Jelas Andika mau mampu Rawing. Andika bakal ngalayang jiwa Rawing. Si Topeng Mayit salaki kuring. Memang geus kuduna ngawasa kahirupan jeung dunya kajawaraan. Eta kayakinan kuring. Nu matak leuwih hade. Tatan-tatan ti ayeuna Rawing. Sabab poe isukan mangrupa poe panungtungan pikeun Andika sakulawarga Rawing. Nya pangangeusan teh lamun geus teu dipercaya ku nu anu boga. Kangaranan masih keneh dipercaya ku anu boga mah ulah boroning ka Karatarung. Katindihan gunung oge. Ari gunung tipung ukur sama cangkeng mah bakal tetep we salametnya. Sabab nu gagah jeung teu bisa dielehkeun mah ieu kakuatan alam jeung nu nyiptakeunana. Kangaranan jelema sarua dahar sangu nginumna cai mah eueuh anu punyul eueuh anu jago. Rek nyarita naon bae Andika pek teuing Rawing. Tapi dina poe isukan kenyataan bakal lumaku pikeun Andika adalah nu ngaran si Topeng Mayit lain tandingan Andika adalah. Nyapek wae eta mah hak laras antingnya. Rek ngomong naon bae oge. Sabab boga kahayang jeung boga bibir. Ngan kangaranan beuteung lapar mah tetep we kudu dieusian. Bener tuh. Nu matak ayeuna mah mending keneh urang neangan eusi beuteung ngan wayahna we nya lantaran jadi babandan atawa jaminan ieu leungeun diborogot heula ka tukang ye. Damongan salaki laras anting make jeung mawa ayu manganti jadi we kieu ye. Si Rawing kapaksa ngaborogot dua leungeun laras anting dikatukangkeun. Kitu nate si Rawing bari nyarita. Keut wayahna nya da eusi beuteung mah engke dipangneangankeun nya. Ngan leungeun di talian teh hobi si mota nya. Nya labongan salaki make jeung mawa jaminan ayu manganti segala rupa atur laras anting. Keun da isukan oge ditukeurkeun deui nya. Hayu Raswati urang neangan eusi beuteung ayeuna mah nya. Geus kitu mah si Rawing ngajakan Saraswati indit tidinya. Kapaksa laras anting daek teu daek kudu milu indit dihapit ku si Rawing jeung Saraswati. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Caturkeun harita si Topeng Mayit. Waktu tepi ka paguron Topeng Laras. Kabehanana pada kaget. Sabab kedatangan si Topeng Mayit lain jeung laras anting. Tapi kalakah bari manggul ayu manganti anu geus meunang ngalumpuhkeun. Sanggeusna ayu manganti dipernahkeun heula di salah sahiji kamar. Langsung si Topeng Mayit harita keneh ngayakeun riungan jeung anggota paguron Topeng Laras. Si Topeng Mayit anu harita nyarita nerangkeun ngeunaan kadatanganana pangnah henteu bareng jeung laras anting. Henteu kudu kaget Andika sakabeh. Upama ayeuna kula datang henteu jeung laras anting tapi kalakah bareng jeung ayu manganti anu geus meunang ngalumpuhkeun. Memang aya kejadian anu di luar dugaan. Kula sorangan henteu nyangka ti memehna. Mbah Camati Sakti anu pangheulana tumanya lantaran ngarasa penasaran hatena. Nah, kumaha kitu pangarsa? Coba jelaskeun aya kejadian naon di luar dugaan teh cik kumaha tah? Kula panggih jeung si Rawing. Malah bantrok heula kakuatan sageprakan. Ngan kukula kapikir rugi jadina. Lamun lumangsungna tarung henteu di Bandungan disaksian ku jalma loba utamana sakabeh anggota Topeng Laras. Sabab kula geus nyarita ka si Rawing. Upama nepikeun ka bener diri kula eleh jajaten. Ngandung harti paguron Topeng Laras bakal dibubarkeun. Sabab katang tua nanangan hiji. Lamun teu kula tangtu si Rawing anu kudu ngababatang jadi bugang. Ieu geus sikep jeung pamadegan diri kula.
Si Topeng Mayit eureun heula nyaritana, muterkeun paneteupna ka sakabeh anggota nu aya di dinya. Kabehanana caricing eueuh anu wani cumarita. Teu lila si Topeng Mayit neruskeun deui hanca caritaanana. Tumali jeung sikep sarta pamadegan kula anu saperti kitu. Mangka dina waktuna poe isu, si Rawing bakal datang bari mawa laras anting anu dijadikeun jaminan ku manehanana. Leuwih ti heula tuker jaminan. Beres kitu, kula bakal tarung ijen jajaten ngalawan si Rawing. Tapi ingetkeun, kula nandeskeun dina ieu riungan. Kabeh anggota Topeng Laras ulah aya anu kumawani ngabantu saurang oge. Ku cara naon bae oge. Upama kula nepikeun ka dese, sumawona nepikeun ka eleh jajaten ku si Rawing. Kumaha Karti? Karti. Syukur lamun kitu. Jadi aran dikasa kabeh cukup ngan ukur ngabandungan wungkulnya karena rumangsungna kejadian tarung ijen jajaten antar diri kula jeung si Rawing. Ye anu penting ditepikeun ku diri kula dina waktu ayeuna. Coba saha anu rek nyarita atawa tumanya sok. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Kabeh dina waktu harita caricing jempe iwal ti Embah Camati Sakti harita wani cumarita. Oke yo pangarsa. Kula boga keyakinan si Rawing moal mampu ngungkulan pangarsa. Tapi nah make jeung nyebutkeun upama nepikeun ka eleh jajaten, ieu paguron kudu dibubarkeun. Besi anu teu yakin kana kamampuan pribadi. Padahal di dunia kajawaran waktu ajeuna moal aya nu leuwih punjul tahapan ajen pangarti iwal ti sadila pangarsanya. Ieu tah anu masih keneh can kaarti teh pangarsa. Si Topeng Mayit tembong dina waktu harita neuteup ka Embah Camati Sakti, teu lila terus nyarita deui ngajawab pananyana Embah Camati Sakti. Kubantrokan kakuatan tanaga lapisan anu segeprakan. Kula geus bisa ngarti. Si Rawing memang lain lawan anu enteng. Lain terpercaya karena kemampuan diri sorangan. Ngan ieu mah upamana nepikeun aya kajadian diri kula anu eleh jajaten. Geus teu bisa ditawar deui. Paguron Topeng Laras kudu dibubarkeun. Sabab eueuh hartina diteruskeun oge kangaranan si Rawing masih keneh hirup keneh. Sedengkeun tarohanana geus jelas. Lamun teu diri kula nyatang tu si Rawing anu bakal ngababatang jadi bugang. Jadi caritaan kula ayeuna mangrupa kaputusan anu teu bisa ditawar deui. Karti Mbah Camati. Mbah Camati Sakti unggut-unggutan bari terus ngomong deui. Ya, ari geus kitu putusanna mah kula teu bisa majal kumaha atuh. Sakabeh anggota oge pasti ngarti sarta bakal narima kana ieu putusan. Ngarti, kaharti atuh lamun kitu mah nya. Ngan pikeun sakabeh anggota boga kayakinan yel si Rawing dina poe sukan ukur bisa balik nyalan eta kayakinan diri kula. Mbah Camati Sakti jeung anu sejena teu bisa ngabantah deui kana kaputusan ti Topeng Mayit anu saperti kitu. Sabab geus jelas eta kaputusan mangrupa kaputusan anu teu bisa diganggu gugat. Sanajan dina hatena mah Mbah Camati Sakti kitu deui anggota anu sejena kurang panuju. Upama paguron Topeng Laras kudu dibubarkeun. Tapi kangaranan sikep jeung pamadegan si Topeng Mayit geus kitu. Moal aya anu wani nolak. Teu aneh lamun eueuh anu wani deui cumarita. Sanggeusna cukup ngayakeun riungan jeung sakabeh anggota Topeng Laras. Si Topeng Mayit terus ngabubarkeun eta riungan. Ingetkeun, kajadian dina poe isukan mangrupa kajadian anu ngandung ajen sajarah keur diri kula. Ku ayeuna kitu, ulah aya anu coba-coba ngabantu ka diri kula ku jalan kumaha bae oge. Tarung antara diri kula jeung si Rawing estu bener-bener tarung dua jago sajati, ijen wesen sacara tulen. Cukup sakitu anu ditepikeun ku kula dina waktu ayeuna. Geus kitu mah riungan teh terus bubar. Si Topeng Mayit indit ka kamarna rek ngadon leureuh. Anu sejena kalaluar bubaran ngalaksanakeun maksudna masing-masing. Ngan Aji Sutra mah masih keneh tetep di rohangan. Malah terus ngajakan ngobrol ka Mbah Camati Sakti anu jadi guruna. Aneh,
Nyante kaharti Ki Guru. Si topeng mayit bet siga anu kurang percaya diri, make nyebutkeun mun manehna eleh. Nah aku ijiran Ki Guru, si Rawing memang bakal mampu ngelehkeun si topeng mayit. Aji Sutra ngebrehkeun rasa kapanasaranana ka Mbah Camati Sakti anu jadi guruna. Kuderek pan tadi geus ditanyakeun, ka jenisna euy Sutra. Jawabna geus jelas, bisa kadenge kumaneh oge apanannya. Ngan anu jadi henteu panuju ke dewek, kangaranan tarung jeung si Rawing. Kunaon lain dipake kesempatan sakaligus ngabasmi numpur logeskeun kulawargana si Rawing. Padahal ieu kesempatan anu hade cek dewek mah euy. Atuh urang nu ayeuna aya di dieu keur naon lamun ngan ukur lalaja wungkul mah nya. Sedangkan tujuan kabeh oge pan eueuh deui. Iwal teh hayang nyingkirkeun si Rawing jeung kulawargana. Sabab ngababat jukut kudu nepikeun ka akal-akalna euy. Lamun hirup keneh kulawargana mah bisa males pati dina waktu anu bakal datangnya. Hartina sarua jeung ngukut panyakit, tah kitu jalan pamikiran dewek mah euy Sutra. Aji Sutra ungut-ungutan, tanda ngabenerkeun kana caritaan anu jadi guruna. Bener, sarua jeung jalan pikiran kuring oge kitu pisan Ki Guru. Padahal ku pikiran kuring, upamana teh bener si topeng mayit nepikeun ka eleh jajaten ku si Rawing. Pan Ki Guru oge bisa neruskeun mingpin paguron topeng laras, teu kudu make dibubarkeun sagala rupa Ki Guru. Anu matak tadi pan ku dewek geus ditanyakeun ka si topeng mayit dolo euy. Ngancek dewek mah lamun jalan ieu mah ya uteugna si topeng mayit. Lamun bung eleh tarung sarta tetep hayang mimpin paguron topeng laras. Isukan teh mangrupa kasempetan anu hade euy pikeun ngabasmi si Rawing jeung kulawargana. Ku cara kitu geus bisa dipastikeun moal aya deui nya anu wanian ganggu kana sagala rupa tindakan pihak paguron. Nu batak izin sacara jago tulen dina waktu isukan teh cek dewek mah tindakan anu bodoh deui euy. Nya bener kitu Ki Guru. Kangaranan si Rawing wani datang ka dieu sarua jeung datang ka kandang macan. Ngajaneangan mah hese. Ieu datang nyampeurkeun sorangan, bet teu dimangpaatkeun. Tah nu matak cek dewek oge kumagok si topeng mayit teh euy jadi pamimpin. Make jeung aya istirah-istirah tarung jago sajati sagala rupa. Kangaranan aya dina kajahatan mah ulah kapalang. Rek naon sajati-sajatian? Hah? Ari geus jelas napak dina jalan kajahatan mah, bener toh? Nu matak ngabodo maneh cek dewek oge. Pan dewek oge tadi henteu terus ngomong euy. Memang teu panuju hate mah Ki Guru kuring oge. Paguron anu geus jelas, anggotana anu geus loba, tempat anu geus meunang ngabangun, modalna oge lain saeutik, tapi kudu ancur ku urusan anu sifatna kepentingan pribadi manehanana, nu hayang disebut jago sajati. Nu matak kulawarga kuring nu rugi mah geus ancur-ancuran, ayeuna kudu leuwih ancur. Tapi kembali antepkeun heula euy. Dewek engke hayang nyaho kumaha sikap jeung pamadegan laras antingnya. Nah sarua jeung urang atawa henteu nya. Duta Suara Karawang 103,2 FM. RMG Network rengse midangkeun serial dongeng Sunda Si Rawing Nitis. Si Rawing Nitis. Lampir pasir nolong kawin, kaya jalan bisa disorang. Gunungna ngajegir tepat tilur, manuk mapang caana berang.
Si Rawing Nitis. Naskah Yasana Yat-Er, panutur catur Mang Inoy, pangreka sora Dery Sanjaya, pangreka musik Rendika MG, pangjejer gawe Dewi Miranti, produser Ajang Gita Noviana, produksi RMG Record. Langit mimiti kibar saangna taya mega ngahalangan gumulung rasa kabuna rasa hari wang tas ilang dagelingan jagono taya tandingan asikna kasar sama banjur ngaran si Rawing harita. Para kanca sadaya, wilujeng kantun.